Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Temulawak Official. Sakieu ge kesuyuran, boga babaturan, loba pengertian, berkudu lobaan, terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakieu ge kesuyuran, boga babaturan, loba pengertian, berkudu lobaan, terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakieu ge geus uyuhan ka dieu ka ditu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acep. Udah ka mana, Acep? Jiwa, Acep udah kayak mau ceng. Kan sorangan bae. Si Aduyna ka mana? Aduy. Aduy ceng nyamper, Wak. Oh, can nyamper. Nah, dia Cep. Kebeneran ya. Wak yang nanya. Nggak nanya naon, Wak. Sebenarnya Wak kemarin dek nanya, cuma tengeunah. Sebenarnya naon sih? Masalah di mana, Wak? Eta nu kamari dikejar-kejar tomo teh ya. Oh, anu kabar teh ya, Wak. Oh, nu kamari. Sebenarnya Wak yang nanya, cuma tengeunah. Waniran, nyosorangan waniran. Oh, jadi kieu, Wak. Acep yang pertama sholat terus Acep ditangguhan ku Aduy. Terus pas ngesan Acep sholat, ditanya per Uceng. Kita Aduy, pas di mau Uceng, ketemu Satrio tadinya. Satrio keur belajar nyanyi cenah. Oh, gitu. Oke, sip. Wak paham. Heeh, Wak gitu. Oh, jadi titik permasalahan eta aya di si Aduy. Jadi kieu, Cep. Adu domba. Ya, gara nyatuan sia ya. Lah, ieu hakan yo. Sombong amat sih sia. Mung barang hakan sagala. Keur diet naon? Belakang batu. Hus. Nah, hakan gitu. Geus lah aing ngalap parab deui nya. Jeung parab sia deui nya. Tangguhan sabe. Ngalah juput lah. Bus. Bayawak. Suara saya itu digunain. Nah, itu digunainnya. Sambar kan kuengnya. Mang. Gila Acep. Itu cek. Tuh. Itu nyolo. Gak bisa ulin di dia. Nyango. Wah. Woi. Kenapa jadi nyanyiran? Naon? Jadi kieu, Cep. Sebenarnya Wak embung ikut campur. Cuma ieu geus terlalu keseringan. Aduy deui. Kumaha tuh, Wak? Acep teh krieu ngabejan Aduy. Acep geus capek jasa, Wak. Oh, geus, Cep. Wak ndek ngomongnya. Aduh, Bahi. Aduh. Bahi. Buka mata teh si Mang leumpang. Saha nabrak aing. Sasaha ge moal berenya ho. Teu kajeuleuh sia. Bahi, mamang untuk ajeuleuh mah. Ih, ho poek. Bahi. Emang mamang ka mana sih? Ka mana ge? Moal berenya ho. Ih, ditanya anak. Mang. Nyila Acep teh jeung Uceng. Geus eta di bae. Bahi. Emang saha sih eta Acep jeung Uceng? Bahi. Kan kitu sih. Bahi. Ngeunah. Bahi. Sia ha. Cager sia. Cager aing deuk naon sia dipalakan aing. Mang, serius sih Mang ieu lah. Urang nanya Acep jeung Uceng nya teu. Teu nyala aing, kamari ge aya teu nu nanyakeun ka Aing aing. nanyakeun Mang. Saha Mang nu nanyakeunna? Saha nya? Bos nanyana mau jepretan. Mau jepretan Mang. Saha nya mau jepretan? Oh, tomo meureun Mang. Oh, meureun teu nyaho aing teh budak. Terus anak Tomo ka mana? Nya
nyawa teh kita budak ka ditu. Aing keur cerita sejarah di mentinggakeun bae teh budak. Emang mamang cerita sejarah naon? Itu tadi aing ngagebahkeun bae awak dekat kanan pelakan sia. Sehat wa. Aing ngadeng-ngadeng cenah sia tipes. Pan sia sembarangan ngomongna. Karena jadi pelakan aing. Sia budak Tadi kan aing geus ngomong ngagebahkeun bae awak. Lalaunan sia ngomongna. Pada aing geus curiga di kebon aing. Itu sia diulah sujon kitu. Itu ngajak gelut deui sia ka aing, Ayo dibaheula sia. Ieu masalah palatok. Ayeuna di kebon aing sia. Kenaon sia? Tahan. Masalah palatok mah urang diadu domba ku aduy Adu domba sia. Be aing diadu. Serius segala embe diadu aing mah. Ulah sok nyalakeun batur sia. Batur disalahkeun. Lain nyalahkeun batur. Emang kitu ayana bener. Sakabeh jelema geus nyahoeun aduy pelakuna. Bener sia. Ulah sampai jadi fitnah ieu. Oh bener. Dek kenaon ieu. Bawa, gitu mah. Acep kulinernya jeung Ucek. Oh gitu bae cepnya. Kayak suatu saat Wandek ngomong langsung ke si Aduy. Bawa. Acep tilanya. Oh ada adanya. Waalaikumsalam. Ade. Le. Kemana aja Le? Pak Ade dari tadi nungguin baru nongol. Telat aku deh. Ya udah nggak apa-apa. Emang dari mana sih Le? Ini loh deh, aku nyari baju yang aku bawa dari Jawa. Ternyata nyelip di tas. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang Acep jeung Uceng kamari sih. Sejasat yang anak. Aing. Itu eueuh, ka dieu eueuh. Mudah-mudahan kitu nya. Kemana deui sih? Itu Uceng. Woi, Ceng. Sekalanya lo di. Woi, Ceng, gimana bae sia? Naon? Koe se amat sih jeung Acep di siarana. Di warung doi. Emang kenal sini anak Acep jeung Uceng. Atuh ulin, Ceng. Acep na mana Acep enak? Nyaho doi. Terus lah Uceng balik. Ceng, kedeung euy, Ceng. Si doi. Kedeung. Kami si doi. Terus lah Uceng balik. Itu Ceng, seburu amat sih, Ceng. Terus lah Uceng balik. Mencekeun emak. Ih, aing mah. Sebenarnya naon sih, Ceng? Lain naon doi. Bener cak Acep mikir jelema mah. Mikir naon emang? Perasaan aing teh boga salah kasih jeung ka Acep. Oh, emang saya boga salah ka aing Acep. Tapi sadar teh sia doi. Hah? Sadar, Ceng? Iya aing ge sadar, Ceng. Aing mun teh sadarna modar, Ceng. Moal inget ka sia. Pan adu langsung ngotot sih ka Uceng. Atuh sia teh jelas. Naon sih maksudna ti kamari sih ngomong aing tah mikir, aing tah sadar. Nunyin orang gak jauh. Walaupun orang sahabat tetep bae doy Eki mah. Ya tapi kan main kunaon? Perasaan aing hirup senang bae. Percuma doy. Senang adu nyeun batur susah, nyeun rugi. Mikir doy. Apa itu yang mau aku bantuin deh? Udah nggak usah. Ini cuman ngerapin ini mau bikin kandang ayam. Oh, ayam siapa yang mesti kandangin deh? Ya ayam Pak Ade lah. Masa ayam orang? Nah emang Pak Di punya ayam deh. Bisa gitu doi. Ulah asal senang doang hirup mah. Dek non dea tuh Uceng ngabaturan Acep aduy. ge selalu ngingetan adu ti keur ieu. Uceng sembung boga baturan geus aduy. Pasti gitu ka aing, Ceng. Tinggi luncep. Uceng ge mah susah duy. Uceng hayang boga babaturan anu bisa ngajak aja anu bener. Anu selalu ngingetan kana ibadah teu terus aduy. Jadi gitu sih Ceng ka aing. Acep urang ulin. Ceng, Ceng di mana, Ceng? Di warung Cep. Kita mah ya banyak daun. Oh. Woi. Tah habis pikir aing ka saria. Kun jadi karieu sih. Aing ngomong tadi cing bae. Cuma abur itu lah. Ayo, Ceng. Cep antar, Ceng, sama. Mantep. Wis kajian lah ini mah. Ucep layangan kemana nya? Ayo, tuduing, geus beber kemana gua meureun. Wah, tuh. Aduh, aing mah teu seneng pokona ieu mah aing. Bedeng aing kuat kieu ieu aing. Sial jasa ieu niran nya. Ih, tuh. Ayo sampeurkeun deui. Mun itu nya na. Ayo sampeurkeun deui. Oh. Assalamualaikum wah. Waalaikumsalam. Wah, cager. Alhamdulillah ya cuma kieu doang udah gua. Awang geus ulah marah-marah bae istirahat. Nyawa, nyeri pantas sirah. Sah. Sirah di mana? Beteng. Bener-bener ya budak sia, ha? Geus wa, deui.
maaf. Maaf Iwaha, Acep dek nanya. Sebenarnya naon eta sirah pakai daun. Sirah pakai daun. Beteng pakai daun bebakoan. Nyaon teh dak? Niran. Nyaon teh kan niran? Oh, Niran, Wak. What? Ada apa dengan dia dan kenapa? Hah? Ih, boga aing eta mah, mah. Iya, aing jadi ceritanya ya gelut jeung nyana, jeung niran. Beteng aing ditendang ku nyana. Oh, kamari mah Acepnya lo. Woi, jangan nanti kamari, pan ngomong tadi lanjutkan. Ente, Wak, ente. Tadi nyelam manuk pakai soplen. Aduh, Cep. Untung sekretari teu kaceplosan ngomong ka Wah tentang masalah palatok. Satu lagian sih, Duy. Ulah nyebut pelatok sembarangan mangkana. Depan ente nyaho eta palatok pembatas lahan antara Wah jeung Waniran. Ih, Karakakan daging sop orek sembarangan. Sama nih hejo ka beut aing. untung ente kanyahoan, Cep, aing mindahin palatok. Woi, cocorok. Oh jadi siap amalatna. Sengaja, Wah. Pakai bawaan kang jeung kuasa. Sengaja. Terus sengaja ulah nyorot sia. Oh, maaf. Mantap budak leutik. Ah, tengah ting mah. Maaf. Sebenarnya enak sih kan? Eta kamari palatok, orang kunyana main pindahkeun bae sampai gelut jeung kuaha. Emang hadoy. Oh, Wak. Tapi kan tersengaja, Wak. Ari tengah cacing. Emang siap amalatna. Maaf atuh. Tuh Ran, nyana kita sengaja pan. Allah, Sekarang budak Allah. leutik. Denge eta. Doy, kan itu doy, lomang doy. Wak, Naon sia? silah tak kompal. Tuh kaner, tuh. Gas. Arangnya budak leutik sia. Pasun gue ditikaskeun ngomong panggi. Enak matu deui. Jadi gitu ha. Paham kan didinya? Jadi gitu. Oh, tuh aing hampura rannya. Kasih ya. Oh, aing ge dihampura. Aing ge sarua ye, minta maafnya. Lah urang ngarange manusia, urang geus diprovokator ku si Aduy. Atuh aing gitu mah. Ayeuna sia ka mana? Aing panggalanya. Keplakan aing. Atuh aing barengnya. Aing ge sakali ieu dengan lajukut ya. Lajukut sia. Heeh aing. Aing burung. Ceng. Cepet tega padahal Ceng kadu Ceng. Tapi nyana malah gitu Ceng. Tega Ceng ge Cep. Kudu ngicingkeun baturan kitu. Tapi Ceng, Acep sumpah Ceng. Acep teu kuat Ceng. Sabarodo lah, sia nek malabur ka mana kek. Tetep hirup aing mah sorangan ge. Teu nyangka aing ka sia Ceng, Cep. Babaturan aing anu ti deukeut, cenah ge mun enonon ngomong.
terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakia ge suyuhan boga babaturan loba pengertian kudu lobaan terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakia ge suyuhan boga babaturan loba pengertian kudu lobaan terjadi pikiran asal susah babarengan. Sakia ge suyuhan Sakia ge geus uyuhan ka dieu ka ditu.